Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Akulul haidi yaumun wa lailatun ari saeutik-eutik nahed eta sapoe sapeuting. Wa golibuhu jeung ari umumna situn aw sab'un eta 6 poe atawa 7 poe. Wa aksaruhu jeung ari lobana nahed eta khamsata asyara yauman 15 poe. Jadi lobana nahed teh 15 poe. Bilayaliha serta peutingna. Jadi saeutik-eutik nahed teh sakecretan atawa sapoe sapeuting. Wa golibu jeung golibna atawa umumna eta 6 atawa 7 poe jeung peutingna sami. Wa aksaru jeung ari lobana nyaeta 15 poe. 15 peuting. Artina 2 minggu. Wa akulu tuhri bainal haidotaini jeung ari saeutik-eutikna suci antara 2 haid khamsata asyara yauman eta 15 poe. Jadi saeutik-eutikna suci teh 15 poe. Wa golibuhu jeung ari umumna arba'atun wa isruna yauman nyaeta 4 jeung 20 poe. Maksudna 24 poe. Sabab meunang hedna zaman 6 poean anu umum. Aw salasun wa isruna yauman atawa 3 jeung 20 poe. Maksudna 23. Jadi bisa 24 dina zaman suci teh atawa 23. Eta ukuran anu meunang haid anu golib, anu biasa anu umum. Ieu zaman suci na. Walahada jeung teu aya watesna li aksarihi kana sucina, kana lobana. Artina anu geus teu aya watesna kana susuci mah eta awewe anu geus baki, anu geus teu meunang halangan. Biasana istri anu di atas 50 tahunan. Tuluy akulun nifasi majatun ari saeutik-eutikna nipas eta sakecretan. Jadi dianggapna sakecretan teh sapoe sapeuting. Wa golibuhu arbauna yauman jeung ari golibna eta 40 poe. Umumna mah 40 poe. Mentak zaman baheula mah istri anu sok ngalahirkeun teh sok nganggo beubeur-beureum salama 40 poe. Ta eta zaman nipas. Wa aksaruhu jeung ari lobana nipas situna yauman eta 60 poe. Mantak lamun aya istri 40 poe masih kene bijil getih, berarti manehanana kana nipas anu bangsa loba. Jadi tong aneh lamun seandainya aya istri anu 40 poe kudu nama bersih kari-kari masih keneh
ngagetih ta eta berarti kabagian zaman nifas anu loba. Tetapi lamun langkung 30 poe masih keneh ngagetih bijil getih nifas bijil getih maka eta wajib diparios, wajib dipariksa sabab bisa jadi eta getih panyakit. Wallahu a'lam bishawab. Mugi aya manfaatna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.